Bismillahirrahmanirrahim. Summa innallaha ta'ala, teras Allah subhanahu wa ta'ala, yasqa bakal masihan minum ahlal jannati ka penghuni surga yaumas sabti di poe sabtu min ma'il jannati tina minuman surga. Wa yaumal ahadi sareng dina poe minggu poe ahad yashrabuna jalma-jalma penghuni surga bakal minum min asaliha tina madu surga. Wa yaumal isnaini sareng dina poe Senin yashrabuna bakal laleueut eta ahli surga tia min labaniha tina cai susu anu aya di surga. Wa yaumas sulasai sareng dina poe Salasa yashrabuna bakal ngadarinum eta ahli surga teh min khamriha tina arak anu aya di surga. Etalah menu-menu minuman ahli surga anu bakal disadiakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala pikeun jalma-jalma anu takwa. Poe Sabtu minumna cai surga cai biasa. Poe Ahad minumanana ganti deui nyaeta minum madu. Poe Senin minum susu. Poe Salasa minum arak. Masya Allah, iya minum arak mentahkan geus ulah hayang mabok di dunia mah, mabokna engke bae di surga, halal mabok di surga mah. Kira-kira cenah lamun nginum arak di surga mabok pamual, mabok ngan mabokna moal seperti mabok di dunia. Wa idza syaribu maka ketika ieu jalma-jalma ahli surga teh minum kana ieu arak sakaru maka bakal mararabok ieu ahli surga teh. Wa idza sakaru sareng ketika mararabok ieu ahli surga teh ku sabab minum arak di surga toru maka bakal halaliber ieu penghuni surga nu mabok dia alfa amin selama 1000 tahun iber 1000 tahun kamana hatta yantahu ila jabalin adimi iber selama 1000 tahun nepika tepilah ka sebuah gunung anu sangat gede min miskin anu didamel tina misik adfara khalisin anu sangat harum sareng sangat murni yakhruju salsabilu min tahtihi anu mana eta gunung teh tempat mengalirna sungai salsabil mengalir di bawah eta gunung fayashrabuna minhu teras eta penghuni surga teh mararinum minhu tina cai salsabil wa dzalika yaumul arbi'i sareng ari eta poe teh bertepatan dengan hari Rabu. Summa yatiruna alfa amin terus eta penghuni surga teh anu tos minum cai salsabil hiber deui selama 1000 tahun hatta yantahu ila qasrin munifin dugi kasampailah ieu ahli surga teh ka gedung atanapi istana anu sangat tinggi. Wa fihi sareng dina eta gedung teh sururum marfu'atun aya singgasana anu sangat tinggi wa akwabun
sareng gelas-gelas maudu'atun anu disimpen siap saji siap digunakeun kapanpun ku ahli surga kama fil ayati sakumaha anu dicerioskeun ku Allah dina ayat 13 sareng 14 surat Al-Ghasyiyah. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan sing tepi diberkana eta sururun marfu'ah. Sareng mudah-mudahan sing kapanggih sareng akwabum maudu'ah. Amin ya rabbal alamin. Saparantosna penghuni surga anu haliber selama 1000 tahun tea nepi kana sebuah gedung atanapi istana anu tinggi fayajlisu kullu wahidin minhum teras saraliklah ia masing-masing penghuni surga tea ala sariri di luhur ranjang sarir tu tempat tidur sawaktos penghuni surga calik di luhureun ranjang atanapi di luhur singgasana fayanzilu alaihim syarabuz zanjabili teras lungsur atanapi dihidangkeun ka ieu penghuni surga tia minuman tina jahe. Hehe, tapi lain jahe wedang nu ayeuna. Ieu mah jahena jahe surga. Saparantosna disuguhan ku cai minuman tina jahe payasrabuna minhu kemudian leueutlah eta ahli surga tia kana eta minuman jahe. Wadzalika yaumul khamisu sareng ari eta minuman jahe tia bertepatan dengan poe Kemis. Summa yumtiru alaihim kemudian ieu ahli surga tia dihujanan. Ternyata di jero surga ge bakal aya hujan ngan hujanna moal seperti hujan di dunia tu pastina ge. Ghaimun abiyatu alfa'amin bakal dihujanan ku awan anu mendung warna ge putih selama 1000 tahun. Jawahira hujana berbentuk permata. Hujan permata, Masya Allah. Ketika datang hujan permata tea, yata'allaqu bikulli jauharatin hura'a. Ieu hujan anu murag tea berbentuk permata bakal singgulantung dina tiap eta permata teh bidadari. Hujan permata bari singgulantung bidadari dina eta permata tea. Summa yatiruna kemudian halali berdeilah ia penghuni surga tea alfa amin selama 1000 tahun hatta yantahu ila maq'adi sidqin dugika sampailah ia penghuni surga tea tina tempat duduk as-sidqi tina tempat sebenarna. Wadzalika yaumul jum'ati sareng eta poe teh bertepatan sareng poe Jumat. Fayaquduna teras ieu jalma-jalma ahli surga tia carali ala maidatil khuldi di hadapan makanan-makanan anu kekal disuguhan deui ku Allah berupa maidatil khuldi.
Sawaktos jalma-jalma ahli surga tia calik bari mayunan makanan-makanan, fayanzilu alaihim kemudian lungsurlah ka ieu ahli surga rahiqum mahtumun arak anu masih keneh disegelna kunaon bi khitamil miski ku segel tina misik. Sakumaha anu dicarioskeun ku Allah dina surat Al-Mutaffifin ayat 35 sareng 36. Yusqawna mir rahiqim mahtumin khitamuhu misk. Wallahu alam bimuradih. Yusqawna jalma-jalma ahli surga teh bakal dipasihan minum min rahiqim mahtumin tina arak anu masih keneh disegel. Khitamuhu miskun ari segelna eta berupa misik. Nah si make disegel keneh, atupan ameh terjamin kualitasna supaya terjamin keaslianana. Hihi. Saparantosna ieu minuman diasongkeun ka ahli surga, payaksiruna khatamahu teras ahli surga mukakeun kana eta tutup atanapi segel minuman. Wayashrobuna sareng ngalaleueut kana eta minuman khobar. Sahasih jalma-jalma anu berhak mendapatkan minuman-minuman surga anu begitu nikmat. Qala alaihi salamu parantos nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa humul ladzina ya'maluna sholihati sareng eta jalma-jalma anu bakal asup ka surga sareng bakal menikmati minuman surga teh nyaeta jalma-jalma anu selalu mengerjakan amal soleh wa yajtanibunal ma'asiya sareng jalma-jalma anu selalu menjauhi berbagai maksiat. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalma-jalma ya'maluna sholihati wa yajtanibunal ma'asiya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.